Assalamualaikum. Bolang. Assalamualaikum. Pak Ustad. Non. Biasa yo, iuran bulanan, baru kipayah, uang kematian teh. Dan gajian kan? Lah sok gadag urang ka dieu teh can gajian malu. Aku mah tuh Atuh yo ti 2023 can mayar wae, mun can gajian we hayo. Gimana tuh lah? Dah. Ya kok baru tanggal 10 lah sudah. Aing mah. Iya, mesti kuat yang modalnya. Ih, mau aing mah waka. Mau. Aing mah biasa. Assalamualaikum. RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustad. Enak Pak Ustad. Biasa ya, iuran bulanan duit baru kipayah. Mohonnya. Saya tersulit Daya ya. naona. Daya artos komputer ya tengkeweng kerahnya kedewenya. Emang bolang duit ayeuna RT duit di wae. Serak ya Ustadnya kemudian. Aing Awas. itu Mas ya. Ada tuh emang itu RT tuh mang bolang sarua wae ah. Masuk. Mana itu? Belah mana itu tukang bakso? Beli bakso mana tukang bakso teh euy. Mang Bolang, rek beli bakso? Bakso. Oh, wingge. Mana tukang bakso Di nanya? Corona ya? Tadi tengtong nang di saya. Melarian tukang bakso sanes. Mohon. Giliran kena bakso kena seblak unggal poe we mareuli. Ari panajang kematian ngahararece geus tah. Nya 2 bulanan ya sabulanan tah. Bang goceng sabulan geuna ngahararece. Waalaikumsalam. RT. Mang Bolang. Naon? Ya aya proyek miliaran lumayan. Kita tangan. Rek miliaran. Tanganan Aduh, aing ngapik biasa Mang Bolang mah. perlu pisan ya. Engke di kantor atau urusan kos itu make di kantor desa. Ieu mah ke dieu mah wing keur nyantai Bisa ini nya. Mah bisa. Mang Bolang. Dia Bisa tuh. bisa dia make bisa. Tadi kan bisa. Bisa ieu mah gampang atuh. Proyeknya tanah teh ya. Heeh. Bisa. Bolang, aya naon ya? Aya perlu. Awas sagala aya kitu mah. Ya, mana ya, Naonan eta Pak RT? Anteu Pak Ustad. Ulah sok kitu harus jadi RT teh, anu kitu teh pungli ngaranna. Ulah sok dilakonan pamali. Dosa itu teh. Cewek ye nya. Kumaha? Ari nu ieu mah keuna diangkot ka ieu mah ye jeung Ustad ye 100. Terus Itu mah. oh hari kitu mah teu bae lembar gua. No. Ustad tiba-tiba aya bolang mere amplop teh. Bae teu pun naon ku aing beres 100 ge. Mang Bolang proyekna proyek gede. Mungkin 200 siring cepeh heuh. Astagfirullahaladzim. Aing rugi bandar. Aing cuma mere 5.000 proyek tanah teh. Aing Mang Bolang aing rugi ieu mah. Anu teh, Urang budak-budak ieu. kunaon? Cakeu. Kayu bulu-bulu. Pengen ngajar urang. Tuh, tulungan urang ngumpul di mana ya? Ayo gitu. Di jero. Ayo. Posiar itu. Henteu. Goblok ya tempat kemana? Kunaon emang? Kemarin lupa tak dieu. Itu apa?
Tapi ada seorang numpang tadi malu berarti mana tinggalnya? Emang kunaon? Teh si teh. Nah. Nah, pemajikan orang putih-putih naon ya? Aduh, si RT kebiasaan main sama sekali. Tadi mau makan tadi tuh. Heeh. Ih, aku sama soal lompat tadi tuh. Bisa. Sorangan. Yang di si teh brengsek. Wah, si RT itu kebiasaannya. Bisa aman, aman. Hah, berat. Nggak semangat, semangat. Bisa kan ya? Heeh, semangat. Ayo, bisa balik. Orangnya, nuhunnya. Ayo, bro. Ayo, wae si RT mah. Kumaha? Aman, ha. Oh, begini teh. Modal bergadang, kopi ayah itu. Coba putih kieu nya. Terkudu ya orang pesta itu mah. Bangkrut teh si bola. Ini murah tuh. Bolang. Bangkrut sih mah ya. Tuh ya amal mainnya kan tara amal yo. Koret mainnya mah tara amal ya mah hitung-hitung amal kan bergadang ya. Balik berean. Bom. Beli bakso Mi. Nah, bakso gitu tak. Iya. Oh, kalau gitu. Ini dua tuh. Iya, orang belok. Kurang belok ini jangan. Teu kudu pengak-pengok dah cek urang mah. Ngaliat Tinggal kieu lurusnya, urang pandangan teh lurus ka hareup. Nu ieu malik ka ditu, nu ieu malik ka ditu tah urang muncul. Heeh. Tangke pas urang nepak Karek ya. Milarian tukang bakso sanes. Mohon. Giliran mah kana bakso riweuh. Gitu orang kuat. Milarian tukang bakso sanes. Keur ngomongnya. Tadi pakai apa? Siap. Hapus eta mah. Bakso sanes. Mohon gitu.